Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi Sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Bedog Iblis, karya Asep Rudiat Fajrin. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan natur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Bedog Iblis bagian ke-7. Wes, sup. Tambang dadung Kijalun anu harita geus dibarengan ku tanaga lapisan, ngabelesur rek ngababuk silahem. Pon kitu Dewi Bedog Iblisna silahem anu geus dilapisan ku kakuatan tanaga jero anu sapinuhna, kadenge ngahiup bangbaraan sarta ngaluarkeun cahaya hideung, mangsa mapakeun gebotanana tambang dadung Kijalun. Seeak, jeda. Burinyai. Beledak, jeleger. Katembong cahya beurom pacampur hideung ngabaranyai anu dibarengan ku sora ngageleger handaruan mangsa paamprokna dua kakuatan tina masing-masing pakarang. Wes, prepet, gebur. Saterusna maah katembong tambang dadung anu keur dicekel ku Kijalun ngagebur dihakan seuneu anu ngabebelah. Gewat Kijalun ngaleupaskeun cekelanana tina tambang dadungna. Kurang ajar, ulah waka bunga sia koplok. Rasa keun yeo. Set, blesur. Kijalun nyabut 2 peso balati tina cangkengna anu saterusna maah eta peso teh dibabet keun ka asilahem. Wes, terang. 2 peso balati anu nyuruyuk ke apalebah silahem, harita keneh dibabad ku silahem ngagunakeun Bedog Iblisna. Peso balati ancur mancawura saharita keneh. Nempo seranganana nyamos, gewat Kijalun meureungkun kadua matana. Diwirna kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Teukum silila, teuing timana datangna, ngadadak ditukangeun Kijalun geus ting darangong tilu ajak anu kacida galaledena. Matana bareureum siga nu hurung sarta sihung-sihung huntu narang geteng. Hih. Si pasar ngajerehem, mangsa nempo ajak sambatanana Kijalun. Pon kitu Dewi manuk perinjak nu tata dieun teup di luhureun tangkal kai, harita katembong ngiplikeun jangjang nasabari disada. Perincek. Ari silahem maah tenang bae katembong nate. Saetik oge teu ngarasa geumpeur nempo tagogan ajak siluman anu sakitu pikasiuneunana teh. Aung. Tilu ajak babaung meh bareng. Serang. Kijalun mere parentah ka eta ajak. Tilu ajak pating belesat muru ka asilahem.
Tapi bareng jeung ting belesatna ajak siluman anu rek nyerang ka Silahem, harita keneh oge si Passer ngabelesat mapageun seranganana ajak siluman sabari ngajerehem. Pon kitu Dewi manuk prinjak nu tita digawena ngan saukur macokan hilut dina tangkal kai, harita mah katembong nyirorot ka handap nyamber ka asal sahiji ajak anu keur ngabelesat nyerang Silahem. Ayaku aneh, manuk prinjak nu tadina ngan sagede anak hayam nu karek megar teh, ngadadak robah jadi ngagedean. Papatukna katembong meluk seukeut sarta kuku-kuku sukuna katembong ranggoas. Siet grewek hiji ajak beunang dicangkrem pundukna ku manuk prinjak nu ayeuna 2 ti keleun gedena ti eta ajak. Saterusna, ajak anu geus beunang dicangkrem teh dibawa ngapung ka awang-awang. Sanggeus aya dina kaayaan anu kacida luhurna, suruyuk, seeot. Manuk prinjak niruyuk kahandap dina kacepetan anu kacida gancangna. Gebluk, rah. Sanggeus nepi ka handap, awak eta ajak digejetkeun kana palebah batu anu kabeneran aya di dinya. Teu bisa disingkahan Dewi, awak ajak ancur mancaura anu saterusna maah ngiles duka kamana. Sedengkeun si Passer, harita katembong sukuna keur totojer nejehan 2 ajak anu ngarempuganana. Hiji ajak katembong geus bisa ngegel suku tukangna. Nempo si Passer keur dina kaayaan kadeseh, gewat manuk prinjak nyuruyuk Dewi nyangkerem punduk ajak anu harita sumutna keur nyakop dina suku si Passer. Kecerok, kecerok. Guik. Hulu ajak dipacok ku manuk prinjak tarik naker anu ngajadikeun gegelana dina suku si Passer lesot. Sanggeus gegelana lesot maah, belesat bae eta ajak dibawa ngapung ka awang-awang ku manuk prinjak nu ayeuna geus robah wujud jadi manuk dadali anu kacida gedena. Siga ajak nu ti heula anu geus perlaya, pon kitu Dewi ajak anu ayeuna keur dibawa ngapung teh teu bisa kukumaha salian ti roroesan bari nyanggereng nu taya hartina. Sedengkeun ki jalun anu harita nyaksian hiji ajak silumana paeh sarta ajak nu 2 Dewi oge keur dina kaayaan kadeseh, harita katembong beung utna jadi pias. Hatena ngadada seber oge. Sabab geus kaukur ku dirina yen kasakten lawan anu keur disanghareupanana aya di saluhureun manehna. Nempo kitu, Silahem nu geus surti kana kaayaan lawana, gewat ngacungkeun bedog iblisna. Hei, aki-aki peot, samemeh anjeun nyaba ka anaraka, geura mentah hampura heula ka urang lembur Citamiang anu geus loba dinyenyeriku anjeun. Silahem neuteup seukeut ka aki jalun. Ngadengi ucapan Silahem anu samodel kitu, nyel ki jalun ambek. Najan nanya oge manehna geus teu untupan pikeun ngayonan kasaktena Silahem,
Tapi ari ngadenge ucapan anu sakitu peureusna maah, manehna teu burung kahudang Dewi amarahna. Raup, manehna peureum. Leungeun katuhuna didamprakeun. Wer. Burinyai. Dampal leungeunna ngaluarkeun cahya hideung anu mulan tepikana pigi ulang leungeunna. Silahe maah ngan saukur nyerengeh, mangsa nempo petaki jalun anu samodel kitu teh. Gewat manehna ngagoengkeun bedog iblisna dibarengan ku tanaga lapisan anu sapinuhna. Bedog iblis ngagoeng lir ibarat kolecer. Sorana ngahiung bambaraan. Aya cahya beureum semu gandaria anu mulen kana eta bedog. Samalah maah diantara ngagoengna eta bedog, katembung aya jirim hiji makhluk ngarupakeun beungeut jelema, tapi ceulina racung jeung dina sirahna aya dua tanduk anu kacida seukeutna sarta matana ngagebur hurung. Si horeng eta jirim teh nyaeta makhluk anu ngageuh-geuh bedog iblis. Ciat. Barasat. Cahya hideung ngabarasat ngarah ke asilahem. Beleduk, jeleger. Kadingi soranga beleduk, mangsa cahya hideung paamprok jeung bedog iblis. Sajungjongan maah dua cahya muih dihareu peun silahem. Saterusna maah lalonan cahya beureum mimiti ngadorong cahya hideung. Mingkin lila cahya hideung mingkin nyereet ke apalebah ki jalun anu harita ke urpupuringisan. Kadua sukuna geus nyeblok kana taneuh seemet bincurang. Kesang rentul maseuhan beungeut sarta awakna. Tina sela-sela biwirna katembong aya getih anu ngali. Hiaat. Silahem ngagorowok tarik pisan. Cahya beureum mabelesat ngadorong cahya hideung anu saterusna maah dua cahya teh neumbrak kana dadana ki jalun. Jeda, geleger. Wah. Kadingi sora ngageleger tarik pisan, awor jeung sora kociakna ki jalun anu panungtungan. Waktosna seek. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nur sepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.